Padahal di dunia mah masalah betah jeung henteu, bungah jeung henteu lain tergantung kana harta, lain tergantung kana naon nu dipikaboga. Betah jeung bungah di alam dunia balik deui kana rasa masing-masing. Lamun mah ilmu, iman, amal saluyu nu tiluanana, maka najan harta katingalina saeutik bakal bunga. Tapi lamun mah iman, ilmu jeung amal teu sapagodos, maka najan harta loba kacida moal dibere kabungahan di alam dunia. Matakan juyina liladina kafarul hayatud dunya, jalma kafir anu ngagindingan kana pirang-pirang dunia nah lain berarti rek dibere bunga. Surat Al-Baqarah ayat 212. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafaru Zuyyina ngagindingan digindingan lilladzina kajalma-jalma kafaru anu kalupur ieu jalma-jalma naon hayatud dunya kahirupan dunia wa yaskharuna bari ngahinakeun itu alladzina kafaru minalladzina ti jalma-jalma amanu anu ariman ieu jalma-jalma walazina jeung jalma-jalma itaqau anu tarakwa fauqahum disaluhureun itu lazina kafaru yaumal kiamati dina poe kiamat. Wallahu jeung ari Allah yarzuku eta ngarizkian Allah man kajalma yasya'u anu karep Allah kaitu man bi ghairi hisab kalawan tanpa hisaban. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamari
orang-orang kafir khususna di kalangan Bani Israel dipasihan perhatian ku Gusti Allah tentang nikmat-nikmat anu geus dibikeun, anu ku eta nikmate ngadon teu takwa ka Gusti Allah. Ari kuduna mah nikmat teh dipake keur ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Ari geus dibere ngadon paroho nepikeun ka nanyakeun keneh kana kanabian jeung karasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngamang-mangkeun keneh, ngaragukeun keneh kana bahwa Kanjeng Nabi teh utusan jeung pamimpin nu sajati. Sehingga dibejakeun kurang kumaha nikmat-nikmat nu geus dibikeun ku Gusti Allah keur aranjeun kitu. Bahkan Allah masihan pangan campain Allah syadidul iqab. Ade bahwa siksaan Allah mah wa kacida banget na saking ku ngajadikeun perhatian keur jalma nu geus dibere nikmat ku Gusti Allah tapi teu dibawa taat ka Gusti Allah. Maka kamari teh urang berpikir atuh kumaha urang nya urang ge da ieu mah kitu keur Bani Israel, da urang mah cenah lain zaman Bani Israel tapi santeuna lamun mah aya kriteria nu sarua ketika urang dipasihan nikmat ku Gusti Allah tapi teu dibawa taat ka hade fa innallaha syadidul iqab. Allah mah siksaana teh banget ka kita. Ayeuna dijelaskeun deui zuyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Ayati sapalih golongan jalma kafir anu ngahinakeun ka jalma nu iman. Kunaon bet ngahina? Sabab mandang kana saeutik anu dipikaboga. Ketika zuyina lil ladzina kafaru hayatud dunya, jalma-jalma kafir ngagindingan ku pirang-pirang dunyana. Dibere harta nu loba ku Gusti Allah, dibere pangaweruhan nu seueur ku Gusti Allah, dipasihan milik nu badag ku Gusti Allah, nepikeun ka ngahinakeun ka jalma-jalma anu teu pati boga. Bahkan dina tafsir Jalalain dijelaskeun salah sawios anu kahinakeun ieu teh 3 sahabat, hiji Bilal, 2 Suhaib, 3 Amar. Sabab cenah zaman harita Bilal, Suhaib jeung Amar kacida teu bogana sehingga dilelewe rek naon iman ka Gusti Allah geuning teu bogana naon tah kitu kira-kira. Kami mah teu iman tah buktina. Kami mah iman ka pangeran kami nu ti heula. Kami mah iman kana patekong ti kolot-kolot kami ti eyang-eyang kami. Tak ieu nu bener mah. Mana buktina? Kami mah bisa ngagindingan kana pirang-pirang haliah dunia. Padahal di dunia mah masalah betah jeung henteu, bungah jeung henteu lain tergantung kana harta, lain tergantung kana naon nu dipikaboga. Betah jeung bungah di alam dunia balik deui kana rasa masing-masing. Lamun mah ilmu, iman, amal saluyu nu tiluanana, maka najan harta katingalina saeutik bakal bunga. Tapi lamun mah iman, ilmu jeung amal teu sapagodos, maka najan harta loba kacida moal dibere kabungahan di alam dunia. Matakan juyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, jalma kafir anu ngagindingan kana pirang-pirang dunia, nah lain berarti rek dibere bunga.
da bunga jeung boga mah beda. Lamun hayang urang bungah di alam dunia, betah di alam dunia, maka laksanakeun 3 perkara. Hiji, tumarima kana papasten. Anu kadua, kitu kudu nguatkeun kana kaimanan. Nu katilu, amal soleh dilakonan. Tumarima kana papasten, atunya apanan urang teh adi ngaran takdir mah takdir eta mah geus puguh kawasana Gusti Allah. Geus teu bisa diganggu gugat. Lewat taksisna Gusti Allah ku sifat irodatna maka urang geus diatur. Yukhasisu biha. Allah teh ngahususkeun nangtukeun ku sifat irodatna. Nangtukeun kana naon? Bil gina au bil fakri, bil ilmi au bil jahli. Rek beunghar atawa rek pakir, rek pinuh ku ilmu atawa rek pinuh ku kabodohan. Maka eta teh pangatur ti Gusti. Rek panjang, rek pono, rek kasep, rek goreng. Eta teh pangatur ti Gusti Allah lewat taksisna Gusti Allah anu aya dina sifat irodat. Begitu ku Allah kawasa kudratna Allah urang cicing di alam dunia, bral ka alam dunia kawasa Gusti Allah. Maka cicing di alam dunia nage ketika urang aya dina pangatur Gusti Allah, maka insya Allah tumarima kana pangatur, tumarima kana katangtuan ti Gusti Allah salah sahiji sebab urang bungah di alam dunia. Jadi nu baleunghar teh lain ladang manehanana tapi panaksis ti Gusti Allah. Ban kitu. Ari ubarna ilmu teh pangeunahkeun. Ketika urang boga panyakit ati, panyakit nyungkelik dina diri, pagawean hese tumarima kana takdir, hese narimakeun diri belet, hese narimakeun diri teboga, hese narimakeun diri loba masalah. Sik inget loba masalahna teu bisana eta teh panangtuan ti Gusti Allah. Teu jelema mah teu bisana naon. La haula wala quwata illa sering dibacana kurang tapi pan teu karasa mana buktina lobakeun nih pangakuan dina jero awak. Takut tauhid mah teh ulah. Wihan deui bisi hilap ari tauhid mah patekad, tekadan. Ya di syariat mah nya biasa we usaha tapi ulah katangka pabalik dina patekadan urang. Kitu mah geus apal ilmu nao ieu teh panaksis ti Gusti Allah mal sombong dina gina nage dina beunghar nage. Naon sababna da urang kieu teh panaksis ti Gusti Allah. Atuh lamun pakir moal ngarasula bakal bisa tumarima. Naon sababna da urang teu boga ge lain pedah teu usaha tapi panaksis ti Gusti Allah. Jadi salila ieu jalma nu beunghar tuluy manehanana ngarasa boga katipu teh di dalam dunia. Atuh urang mah urang nu disebut jelema pan lamun dijada di jeroan mah meungeusan atuh da hese nya kumaha neliti nage hese urang teh jelema teh nu mana teh hese. Eta cenah jelema mata ieu dada ieu. Eta jelema mah ieu beungeut ieu. Eta irung ieu. Heuh jelema mah sakabeh awak ieu mah. Urangna mah pan bingung nu mana. Rada jero meunsan oh urang teh anu di jero nu mana. Lamun teh mah urang nu di jero berarti ieu teh kulit, ieu teh daging, ieu teh tulang, ieu teh pan, ieu teh ceul, ieu teh bu. Eta mah bagian tina luar urang. Teu bisa diaku eta teh urang. Geraso. Da leungeun teh aya pergerakan teh kumaha panita, da panon teh ngagerakeun teh kumaha panita. Da suku ngalengkahna teh aya nu nita. Moal daek urin urang ka Amerika lamun teu dititah mah ku hate moal. Moal daek ulin ka Bali lamun teu dititah ku hate moal. Urang kadang ka masjid aya panitah tina hate. Urang kadang ulin maksiat aya panitah dina hate.
lamun teh ama ieu suku nu urang ieu ye suku teu bisa disebut jelema, teu bisa disebut bungkeulekan jelema, maka ieu mah suku wungkul. Pertanyaan anak aya jalma punten misalkeun diamputasi teu gaduh sampean masih kan disebut jalmi teu? Jalmi. Aya jalma teu gaduh pandangan masih kan disebut jalmi? Jalmi. Berarti ieu mah lain urang. Ieu mah kadar panitipan ti Gusti. Sok lenyepan deui lamun ieu bagian terluar adalah lain milik urang, komo harta geus puguh misah. Komo mobil geus puguh misah ti urang, ieu nu narempel jeung urang we ternyata lain nu urang. Eta mah cenah jelema mah panon, aya jalma nu teu boga panon disebutkeun jelema. Ieu panon wae nu nempel jeung awak urang teu bisa diakukeun ku urang bahwa eta teh nu urang. Komo ieu mah komo anu leupas tina awak urang. Duit atuh lain awak urang, mobil lain awak urang, duit lain awak urang, kitu oge kopi, rokok, geus puguh, kopea, sarung eta teh lain nu urang. Bisa we mawa kana ibadah, salamet ta jelemana. Teu bisa berarti ka jelemaanana kudu dipertanyakeun. Sabab ternyata geus di jero mah rupa-rupa sifat wae dina awak urang. Ayeuna keur usum DPR di Daremo leres. Bener teh cek urang teh dipikir-pikir belegug jadi DPR. Duit geus aya, gaji geus pugunan make jeung korupsi. Henteu make jeung naon keur poho we eta teh jelema. Kunaon atuh urang masih kene dicing di desa teu korupsi. Hiji eueuh waktuna, dua urang mah kajelemaanana masih kene terpelihara. Pamuda nu mana anu disanggakeun awewe anu bohay seksi ditaranjang teu kabita sogrogeun ka di dieu. Kabeh ge kabita, geuning teu ditumpakan kajaga kajelemaanana. Mun ditumpakan berarti leungit ka jelemaanana. Da tingali ku urang hayam mah di mana we josna. Leres. Leres teh. Leungit berarti ka jelemaanana. Nu aya nu ngawan hayawana, syahwatna, nafsuna nu gede. Tah urang teh pan berarti nu di jero. Sehingga teu kakurung rek boga, rek teu boga, rek pinter, rek teu pinter, nu di jero na alus mah alus we mungguh Gusti Allah. Walaupun juyina liladina kafarul hayatud dunya, pirang-pirang jalma kafir ngalobaannya gindingan kana duniana sehingga wayas khoruna minaladina amanu ngahinakeun ka jalma nu iman. Ari hatena kafir mah sangsara we, tapi sanajan teu boga iman hatena bagja da eta nu dititahna. Da kitu urang teh pan hirup di alam dunia teh justru eta keur wawuh kana hal eta gitu. Da ari teu wawuh mah sarua jeung batur we. Sarua jeung urang mah justru kudu wawuh. Nu mawi pentingna beragama kalawan leres, pentingna ngaos, pentingna ngalap nasihat, pentingna mujalis babarengan jeung ulama teh kieu. Sehingga kajalmian urang terpelihara, sehingga insaniah urang terpelihara, basyariah urang terpelihara. Lain wungkur syahwat, lain wungkur nafsu nu aya dina awak urang. Oh kaharti lamun kitu mah atuh naon urang make jeung ti poporosol neangan dunia mohokeun salat. Naon atuh make jeung poporosol teuing neangan artos nepikeun ka poho sholawatan. Geus pokona maki wari mah rek mantep ke Gusti Allah, teu paduli arek boga arek henteu, nu penting geus usaha waktuna salat mah naon. Kitu. Tepaduli teuing urang keur geuring rek keur cager waktuna salat mah naon? Salat. Bab urang geus wawuh urang teh ieu tincakeun teh ieu. Tekan di alam dunia mah ukur nincak di alam dunia saliwat bari nu saliwat eta teh jadikeun bobekelan urang ke di mana? Di akhirat.
waladina taqau fauqahum yaumal qiyamah, bahkan jalma nu takwa ka Gusti Allah mah darajatna teu leuwih luhur daripada jalma nu kafir di alam dunia. Walaupun manehanana gigindingan bebeungharan di alam dunia, tapi kafir ka Gusti Allah dan nurut ka Gusti Allah, atuh luhur keneh jalma nu iman sanajan teu pati boga darajat mah jauh mula melu. Kumaha atuh carana urang ieu ayeuna? Gampang, tasorupkeun we. Tasorupkeun naon nikmati Gusti Allah, sangkan bisa ngawusulkeun diri, nganepikeun diri, menangkeun ridona Gusti Allah. Da geus aya milikna, masing kumaha ge moal patuker, masing kumaha ge moal datang anu teu pidatangeun, moal teu datang anu pidatang. Tugas urang mah usaha teh nyumponan hak awak supaya bisa ibadah ka Gusti gitu. Tuh tungke di akhirat mah sokom jauh mula melu antara jalma nu iman jeung jalma nu kafir. Moal sarua darajatna payuneun Gusti Allah. Dimimiti bahas kenehna ge geus barareda ari jalma anu iman mah cahaya berseri endah putih, walaupun di alam dunia na geuneuk hideung. Ari soleh mah bager gitu cahayaan, Masya Allah. Tapi najan di alam dunia kasep bodas, make skincare, lalaki make skincare aya teu? Aya lalaki di make up usum ayeuna mah kararasep lalaki. Hatena goreng mah goreng we engke teh bangkitna dibahas teh goreng we. Aya nu ngeleletahna naudzubillahi min. Masya Allah, aya nu rebing ceulina, aya nu bolotok panona. Tah urang mah pan ka ditu sawanganana ka ditu. Jadi saliu diliwat, urang mah sapase diliwat. Naon pase nu diliwatna? Pase di alam dunia liwat, kabeh tujuanna ka akhirat. Geus teu paduli jeung alam dunia kuduna kitu. Ya geus. Hatu kiwari ge urang aya lah ambe-ambe meusan mah bau kana dunia teh aya. Aya. Duit loba 2 miliar menang korupsi atuh bau. Kaamu lah ayeuna mah. Kaamu ku ilmu bau duit. Mobil 3 kabeh menang maling bau. Kaamu ku ilmu bau tuh ya, mobil bau. Tapi najan urang meureun saaya dahar jeung pisin saeutik pisin mah bari laukna ge asin menang halal seungit teh seungit kacida. Lamun hayang ta urang di alam akhirat menangkeun darajat anu luhur, maka bekel-bekel anu geus dibikeun ku Gusti Allah di alam dunia cek tadi teh kudu ditasorupkeun sina taat ka Gusti Allah. Najan saeutik tapi diusahakeun sing boga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh ka Sayyidina Bilal, "Anfik Bilal, kudu sedekah, kudu infak Bilal. Wala tasya min dil arsyil aqlala." Ulah sieun anjeun, ulah honcewang anjeun ti Allah anu ngagaduhan aras. Emutan deui cek tadi salah sawios jalmi anu dihinakeun teh Sayyidina Bil saking ku tegad ku Kanjeng Rasul dipiwarang keneh anpik Bilal. Usmukuh Bilal teh jalmi tegaduh ku Rasul anpik Bilal. Geus pugu patang tadi teh ngasa kitu-kitu nang batangnya. Antik patang kajenting 5.000 sup kana bungbung sok katingali patang Gusti ngasupkeun duit 5.000 isuk bogaeun keur udud teh nya. Tapi da Allah mah angpik Bilal nu geus sagala teu boga dipiwarang keneh infak saking ku gede ganjaran infak di sawarga. Tong ditinggali 5.000 na tong ditinggali 10.000 na
cek kamari teh naon infak 50.000 gede atuh leutik dibandingkeun ujung Jokowi mah anu 100 juta 50.000 mah ueuna naonan tapi 100 juta Jokowi tina harta anu loba 50.000 urang tinu 70.000 50.000 dibikeun jasa 20.000 atuh gede kene urang tadi dia nu disebut maknanya apa salah sawios patokan hirup teh menghargai nilai jadi aya nominal aya nilai kata benten nilai nama gede kene 50.000 walaupun nominalna gede kene 100 juta anpik kudu nganapaka pan urang izin mun urang zaman Rasul geura sok bayangkeun duit boga imah aya mung sodako wah diamekan balik maneh kami geus diwanti-wanti nya Bilal wae anu katelah jalmi tegaduh masih kene di orang sodako lain bati Rasul tega kade lain bati Rasul tega justru Rasulnya saking ku ngerasa ageng ganjaran infak jeung sodako matakan komo urang tadi teh juyina lilladi nakaparul hayatud dunya ketika jalma kafir ngagindingan kana dunia nah maka gindingan dunia urang mah ku akhirat berikan deui ai jalma kafir mah seret ngagindingan di alam maka urang mah ngagindingan akhirat ku alam beda apa ari seret di alam dunia mah seret di gawe seret boga Alphard seret boga imah 8 tingkat seret boga kitu tapi urang mah engke di akhirat najan sodakoh bala-bala najan sodakoh kata tangga beas 1/2 kilo najan sodakoh ka ibu-ibu jompo mere 10.000 atau mere keur deungeuna atawa urang haja pesen endah teh parudi pesen tah di mana di pasar teh pesen daging bikeun ka panti jompo pan endah